Balak-balabar kawat burinyai, Bupati Bandung Dadang Supriyatna, nutup musyawarah luar biasa cabang Atanapi Muscaplup, Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Busana jeung Kulit Serikat Buruh di Sakuliah Indonesia, Diantawisna FSP, TSK Tur SPSI, Dina Dinten Jumaah Ping 4 Februari 2022. Rengsena Muscaplup teh nu lumangsung di Hotel Sultan Raja Jalan Raya Soreang kilometer 17 nomor 10 Cincin Kabupaten Bandung. Dina kasempatan eta, Bupati mitutur, yen pagawe tekstil, papakean, jeung kulit sebagai komponen pangwangunan daerah anu mandiri jeung berdaulat, miboga kawajiban jeung tanggung jawab sekaligus tekad anu luhur, sangkan pangwangunan bisa sukses. Salian ti eta, tokoh nomor hiji di Kabupaten Bandung teh nyebutkeun, pamarentah Kabupaten Bandung teh kacida gupay panghiapna kana kritik jeung asupan ti Sarikat Buruh. Bupati Bandung miharep, visi jeung misi FSP, TSK Tur SPSI Kabupaten Bandung bisa adu manis jeung visi pamarentah daerah dina raraga ngabageakeun ngawujudna masyarakat Kabupaten Bandung anu bedas, bangkit edukatif, dinamis agamis tur sejahtera. Sakitu kapihatur ti langit soreang Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara ngabewara.